Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, Rian Akeo. Ayana orang nggak review LC itu singkatan naonnya. LC itu lembaga naonnya, Ya orang keur nge-review deui nya guys. Hayu atuh. Ieu tempat ulin di Cipanas lega kieu ieu can review sadayana. Tuh, wow, anjing amazing tuh. Nu hadena atuh ieu lur. Naonnya disebut teh? Oh, Lembah Ilmu Pengetahuan Indonesia ieu mah Balai Konservasi Tumbuhan Kebudayaan Cibodas tuh guys. Nya bisa rek ameng ieu mah. Sekedar info, cuaca menang nyatakeun lah ieu sekedap gitu. Bisi buru-buru hujan tuh. Ieu tah can sehat pulihnya. Jadi rada tuh, brother, piraku teu kabita rek ulin ka dieu. Tong jauh-jauh ke Jepang anjing. Di Cipanas ge aya nu caketnya. Biasana di dieu teh sok seueur monyet. Biasana lah kalau monyet lah di dia tuh di luhur di ditu nya di persawahan di ditu. Biasana sok seueur monyet guys. Ngan kaca ngatingali. Wow, kita bersama lagi. Andri, atuh Dri, saha namina ieu kenakan heula sia eta mah seserian anjing ya. Ku aing, ieu banget mumpung halus kieu ih. Piraku meni mu ngomongna kamera. Duh, aing ngarakeun nya, Bro. Sakitu parah anjing jelema teh. Si aing ngomong heula. Jadi di dia teh tempat ulin barudaknya. Tuh. Sabtu Minggu mah di dieu teh rame anu apel, anu ngararopi, anu ngopi santuy. Pokona mah enakeun brother moal gagal. Pokona kudu ka dieu tah. Moal hayang popotohan di dieu ieu teh asli. Tingali ieu enakeun sing sumpahna ge. Kudu dijelaskeun mah. Pokona namanya ieu. Aduh. Pokona mah sisi sawah rek luncat ke sawah bae atuh teu langkung atuh nya. Tuh. Pemandangan anu bener-bener itu amazing guys. Kira gua mau ka dieu. Neo anjir keur ngopi, ieu keur nongkrong. Geus rek apel, rek popotohan di dieu we. Tong jauh-jauh teuing nya. Tuh. Barudak. Hayu atuh. Amengkeun ieu gaskeun. Ieu cuaca menang nyatakeun kieu atuh tingali. Rada caang-caang kumaha ieu? Pira kudu moal ka dieu? Aduh aing brother. Ieu cuaca nuju teu kondusif wae nya Cipanasnya. Tuh susukan ge suarana. Aduh. Menitis panon euy. Asli. Tadinya mah balikeun cahaya euy. Jadi ngomong heula atuh sekedar impona heula ieu Cipanas kumaha ieu. Jadi Cipanas kumaha sedang tidak baik-baik saja Lendri. Dia tuh ngobrol heula ieu. Dia ngobrol lah Cipanas teu kunaon ayeuna teh hujan wae nya. Ngomong sing tarik atuh da teu kadengeun kana kamerana aing. Si ieu mah ngomong teh hareosan brother. Teu ceureuh ieu mah tingali ngomong atuh kuates naon ieu kuates nu hade ih. Anjing kudu atuh ieu cuaca menang nyatakeun kieu mun ieu hayang ngomong atuh. Ieu si Amang Grab da henteu di eta nya ieu teh nya nuju sedih ieu teh. Hayang niis cenah caritana teh teh. Orderan tah dangukeun Amang Grab berkeluh kesah anjing. Aduh. Amang Grab basal lagi omong tukang paketnya. Jadi Amang Grab kieu kumaha caritana dia teh tong malikan kamera ngomong ka dieu kuates hari ini apa atuh kata-kata nu halus anjing ih meuni nya si eta malah cengah-cengeh astagfirullahalazim ai si kolot kalakuan teh Connect teu connect nya kumaha atuh ai teu connect kitu brother tuh ih geunaheun kieu cuaca anjing rokok surutu pokona mah kopi hideung geus anjing geunaheun mah gagal pokoknya nama di dia tinggali anjing ada popotoan. Aduh. Pokoknya nama jalur nanti ti basa 55 katugaran naik ka luhurnya lurus teh. Ulah lurus teh engke nubruk euy. Pokoknya mah lamun ka luhur di teh ieu teh ka Gunung Putri jalur pendakian Gunung Putri tiasa nya ka dinya.
pokoknya mah sakit we di pusat mah nya di kami ieu teh nya sok paheuli wae jeung pusat teh kebiasaan teh tapi asli wow ieu moal kabita ulin ka dieu aslina mah hayang fotoan gaskeun atuh barudak aduh aing ulah kajongjonan teh yang di rumah euy aduh sok pokoknya mah hadenanya ieu mah kalau banu hari mana sih anjing awewe ngalalewat ri moal dipegat wae oh minum heula cenah anjing geus ti mana atuh da lain ti Arabnya meni kudu nginum heula tadi azab ka luhur entah udah capek sih kitu nama ti luhur teh hanap oge ieu cuaca aduh pokokna mah ka dieu teh kudu cuaca nuju sae nya anu nuju hujan mah teu tiasa ngiuhan kita tadi nama bade ngareview warung si ibu di dieu cuma si ibuna nutup ning dinten biasa mah biasana sok buka kan cuman henteu ieu teh kumaha atuh nya biasalahnya ieu mah ngareview lah tempat lokasi di dieu anu enakeun pokona mah enakeun kangge popotoan pokona mah ajib we lah mah gagal asli mungkin masih seueurnya di Cipanas tempat-tempat anu teu acan kapapa hiji-hiji kumargi ieu nuju pemulihan gitunya sareng sekedar info Cipanas nuju seueur Salesma euy kadenya ulah katularan Salesma di Cipanas aduh nuju kurang bukan nama galau pokoknya mah Cipanas teh nuju seueur isolasi kada hati-hati oge nya pokokna mah di Cipanas nuju sedang tidak baik-baik saja brother sakitu we nya ti kami mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.